pokoknya mah Jaipong mah geus beak dengkak eta mah gerakan ku Jaipong mah seep erek tari naon oge saestuna mah gitunya. Hebat pokoknya mah eta nu nyiptakeun Jaipong, anu khususnya anu nyiptakeun tari Jaipong. Waduh, eta hebat, eta maestro luar biasa kelas dunia. Edun pokoknya mah Edun mah patut jeung pantes upami simkuring salaku urang Sunda gitunya bangga gitunya upami cawis hasil karya anak bangsa seperti itu gitu. Nah, mudah-mudahan atuh murang kali simkuring atanapi murang kali urang sadayana oge teu ngalepaskeun kana budaya-budaya anu kantos ku leluhur urang, karuhun-karuhun urang dikembangkeun eta teh da memang teu leupas tina nilai-nilai filosofis, kasopanan etika, norma-norma sosial. Eta teh memang agung gitunya. Tapi eta ge keukeuh tetep progresif. Intina bakal nurutkeun zaman, nuturkeun zaman, mana usumna, mana surupna. Tah sapertos kitu panginten. Gitunya guaran Jaipong wah moal rengse ku 2 minggu kawasnanya eta memang luar biasa.